Dikawitan ku jengkol. Bismillahirrahmanirrahim. Yo oseng picungna, pasian sambal sakedik, gula galeh, habek. Tuh, picung teh kieu. Enak pisan. Kalau kalian mau resepnya, udah posting ya di video Instagram, kalau nggak di YouTube. Oseng cumi pelangi. Mantep. Jengkol dikana sambalkeun, dikana sangukeun, dipicungan, gula galeh, belewek. Tempe goreng. Ya, tuangnya di atas batu loh. Beneran batu tuh. Mantep. Dia sambalnya mantep pisan. Tuh, terongna. Jengkol deui karena sambalkeun, ieu sambelna mantep pisan Gusti. Tuh, gula galeh, habek. Cumina badag pisan. Ayo. Nuju seueur laleur. Tuh. Jagung manisnya banyak banget ini. Tuh. Kalau dengar ambulan itu suka takut aja gitu, nggak tahu kenapa. Jengkolan deui karena sambalkeun tuh. Gula galeh, belewek. Oh. Tempe goreng kasih ke sambal. Mantap.
Sok sararieun lamun ngadangu sirine ambulan. Sieun digotong aing mah sieun jadi mayit. Sieun maot aing mah. Sieun asup ka neraka, ya Allah, entong asup ka nerakanya ka surga we atuh. Enak pisan. Terongna ageung keneh tuh nya. Dicocolkeun kana sambel. Tuh. Sambelnya seueur pisan. Mantep pisan Gusti. Jagung manis. Ini suapan terakhir. Tempe. Kalau tempenya anget, enak banget. Jengkol. Paling suka sama terong. Manis. Mantep. Tumis cumi pelanginya enak pisan, pedes, gurih. Terus rasa cuminya tuh nggak bau karena kan digoreng dulu. Jadi kalian wajib coba resepnya. Sudah posting di Instagram ataupun di YouTube channel Kabayan. Teras oseng picungna oge pedo pisan. Rasanya luar biasa. Kalian harus coba yang namanya picung alias kluwek. Telanya pemirsa. Alhamdulillahirabbil alamin, parantos rengse nedana. Hatur nuhun kasadayana anu atos nonton video AA ti awal dukikeun ka akhir. Hatur nuhun kasadayana anu atos subscribe, like, sareng komen. Sareng hatur nuhun kasadayana anu atos share ka sosial media nu saderek saneang gaduh. Sakali deui atuh nyuhunkeun bantosanana di subscribe heula YouTube channelna Kabayan da subscribe teh gratis. Sareng tong hirap diaktifkeun tanda loncengna supados upami upload video nu enggal saderek sadayana kenging notifikasina. Dugi di heula video dinten ayeuna, wilujeng tebang deui di video anu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kang Eteh. Dadah.